Tuh noek nagi. Nah ya nunagi atau nini kelakanya muni di dia. Karena tini duitnya kabeh dipake biaya sekolah maneh grandong. Kamari kakarage nih tas asup sekolah. Aduh, iya sih maka mananya di kamari di teangan. Wae nyebut ek mayar hutang. Ketika poe ayeuna ieu geus 3 poe ya. Tapi jigana ieu kebon ieu. Kebon kopina itu jiga namanya. Danan sapi heuleutan itu jeung Mang Kardo itu ya kebonna teh masalah nama. Teh Haji Hoer. Kan kagirangna jiga Haji Hoer teh kadinya nama. Kan si mana wae ieu di mana ya si emak. Mak, Biji kopiku kayak bijiku. Tapi henteu nu aing mah jiga lato-lato imah hideung. Ji, waras sih. Sugan teh laras saat ji. Kumaha? Yo, kebon kopi nu sorangan ya, Ji. Atuh aing aina boga kopi lain kapol bae aina mah ji. Ya teh urang teh keur neangan si emak boga hutang gitu Gus. Wah, tahunan kamari panggih, bulan kamari panggih teh. Ngomongna teh kalah icuk colek. Tidak dagon nepi ka ayeuna wae urang nyusulan ka kebonna, kebonna beh mana kitu nu si emak. Kamari teh urang mah nempo teh keur belah ditu tuh. Keur ngaberak tapi teu nyaho ina tinggal biasana sok belah dieu ya mun Tapi tadi wanci kiwari mah di dieu jeung jama urang nanyakeun si emak. Tadi tas di warung cenah si emak teh. Jiga tas meuli gula jiga nama. meuli gula jeung ieu Tapi di teangan di belah ditu can panggih di jalan ieu meureun di kebonna keneh jiga nanya. di kebona keneh jiga sok bae geura ieu kan ka ditu sugan gitu. Pusing ya. Sok bae cobaan lagi tah kadinya tah biasana di dinya. Beh handapnya kebonna teh. Handap bae terus sampai ujung nah. Anu belah dieu mah ujung keneh ieu mah ka hade. Eta aya pelakan tong katincakan wae na eta. Anu kapol na eta. Heeh. Heeh. Ayo nya. Siap-siap urang nanya. Yo, siap. Biji kopiku kayak bijiku. Aduh, ya kopi can asak euy. Dek. Oh, haji cager. Alhamdulillah doh. Ieu can asak we kopi euy. Masaknya. Pan. Mangsa panen tuh dah. Kelah geus capek ieu ngaberesanna ti tadi. Aya naon, Ci? Ieu ka dieu leuheung. Iya pan, kita di kerlang kuriling neangan si emak can kapanggih wae ieu. Tadi nanyakeun ka Haji Jodi aya belah ditu. Oh, di belah ditu tadi. Anu panggilannya Mang Kardo. Tetanggaan jeung urang sarua. Heeh, tah can panggih wae. Eueuh can panggih jeung sasaha ge. Ya si emak mah tadi nempo teh tas di warung meureun euy, jigana teh dagang jingjing gula. Cek Haji Hoer ge tadi ge cenah heeh. Jadi tas di warung cenah tas meuli Jigana gula. mah Malah lempang manehna teh. Teu hiber ieu biasana kan hiber. Tadi mah lempang. Ai pandai manehna mah kopi geus boga. Jigana mah butuh gula na hungkul tadi teh. Aya apa panggih tadi teh ngenting di mana euy? Jigana hari-hari kebona beh mana kitu? Ai tadi Kebona Haji Jodi mah nuduhkeun belah ih ditu. heueuh di belah ditu kebona mah. Heeh. Pokona mah aya kopi. Kopina sarua kieu padahal setekan. Lega manehna mah karena ya meureun aya kana 3 hektaran we eta teh. Pusing ieu hutangna geus mang tahun-tahun masalahna Ji. Heuh. Lah atuh pan ai kebona mah lega deh. Kebona mah lega ngan janjina teh enggak panggih icuk cole. Oh, icuk cole wae. Gitu pusing. Ampun. Kalah kaget kan ieu. Tuh. Aduh. Kunaon sih atuh gelah katempoeun. Tadi dia sampeurkeun hayu. Tah, aya si emak teh. Jangan kita di si emak urang geus ka Cibantar, geus ka Cisontrol, geus ka Gunung Gintung. Pokona Eta aya. Urang kerlang kuling neangan eta baruk di dieu si emak. Ampun musingkeuna. Ulah kitu. Nah ya naon anu sabenerna. Mak ayeuna kudu bayar ayeuna. Masalahna kan hutang mak
300 juta ya na catatana aya di dieu na bona Tah. 300 juta ayeuna wayahna urang geus sana ngadaguan janji mang tahun-tahun geus sabaraha tahun ayeuna kudu ayeuna wayahna bayar Mak gitu. Bayar wayahna, Mak. bayar kudu Da aran hutang mah di mana-mana ya kudu dibayar Kudu gitu. dibayar. Komo di dinya geus ngajanjian gitu. Ya urang mah lain maksud ilu campurnya. Urang mah di dieu nganyaksian, naksian Iya, unggul nya urang gitu. mah gitu. yo masalahna di akhirat mah henteu mawa duit maek bayar kunaon lamun ku urang isukan ditagih di akhirat leung kena anu ditagih di alam dunia mah bener teh, Ji? Gitu. Nya sok ayeuna mah bereskeun we kira-kira kumaha solusina tah. nya wayahna bae eta mah pokona mah enak kudu bayar poe ayeuna da geus janji ti bareto-bareto gitu. Sabenerna mah kamari teh kuring teh erek karimah di dinya ek mayar hutang kan kusabab si Grandong kalah kaasup sakola bari jeung usaha keur rada kolep jadi wayahna menta tempo sakedeung deui mah. Lainna kieu we nya urang da keur naon titah jadi saksi urang di dieu nya. Ya panginten urang mah di dieu jadi penengah lah. Ayeuna ulah sampe aya kariweuhan gara-gara hutang ngan 300 juta tuh aduh kagok sakitu mah ayeuna. Gitu. Ayeuna Haji itu udah anger hutang Iya, 1.000 2.000 kayak kan. kan aya 300 juta mah cek urang teu kudu dipermasalahkeun lah Ya, gitu sakitu mah. Sebenarnya orangnya loba sabar-sabar Kan ayeuna kieu we, gitu. ayeuna kieu we nya. Ayeuna urang cari simpelna we. Ayeuna kan malampir tadi pengakuanna can aya. Da ngaranna ge usaha meureun kadang-kadang luhur, kadang-kadang handap, kadang-kadang handap pisan. Nah, jadi meureun ayeuna solusi urang ya mah. Kumaha? Ayeuna di dinya bere waktu tambahan. Ya tuh sabulan 2 bulan mah gitu. Tapi emah ge kudu mere jaminan. Angger. Tah ieu mere jaminan. Bener. Jadi sebagai janji di dinya bahwa lunasan tadi dia ge mere waktu kumaha mun kitu tah. Kayak ari kitu mah nya bisa oge bisa. Nah, sok Tapi ayeuna kan masalahna bising kitu deui, Ci. moal pan geus aya saksi. Nya sih, Ayeuna mah tapi gitu. orang sok sieuna gitu. Moal insyaallah. Icuk cole deui. Moal. Tah ayeuna gitu ayeuna mak nya sok ayeuna boga naon emak kaluarkeun. Tah ayeuna Haji wayahna nya tarimakeun naon nu dibere ti ditu sok cokot heula jang jaminan. Nah di dinya ge kudu mere tempo ka dieu nya. Ah tuh 300 juta pirage aing mah. Geus lah kurang Duit enak. sakitu. Kapalang aya hajinya di dieu. Heeh. Saksi ieu. Geus kurang enak tameureun kurang dibere waktu dina teh lilana sabulan setengah. Mak sok sabulan setengah mak boga naon sok kaluarkeun. Derek sabulan setengah. Wah. Cih. Sakti. Alah. Tapi ade berarti bisa Agak. jeung si Rurah ade pakai video call ieu Sing teh. tepo jak tepo. Aduh. Aya ya. Eta aya berhargaan 300 juta eta nu kitu. Ya paling second mah Second beunang lah 300 mah second. full dus eta teh. Full dus mah kana genep ratusan. 300 mah hageuy lah, hageuy sakitu mah. Geus. Imbangannya aja. Kita imbangan ya gitu. Oke Kan mak lah. ieu mah kade lain bayarnya. Ieu mah jaminan unggul. ieu mah. Lamun emak geus mayar mah wayahna kudu balikeun deui. Ulah kalah di arah. Ya moal atuh. Ade gitu. Bayar. Gelar geus haji kade. Haji. Tah meureun ayeuna mah geus beresnya. Ayeuna si emak geus ngaluarkeun baskom. Tah jang jaminan di dinya. Didinya boga hutang mere tempo sabulan setengah. Tah ayeuna mah urang sami-sami wae lah ayeuna emaknya wayahna nya mah hutang mah wajib dibayar X 1000 X 2000 X 300 juta X 200 juta sabaraha wae wajib. Kudu eta mah kudu dibayar. Ya amang gitu nya lamun lagi nya saena mah gitu jadi lamun saumpama teu boga teh nya urang sesama manusia lah sing bawa kemanusiaan lamun can aya sok berean deui waktu gitu. Tah ieu halus kieu jadi saling menguntungkan ayeuna si emak dibere waktu sabulan setengah si Haji menang baskom. Eta baskom kan lamun dijual hargana sarua sakitueun. Ya Kade ulah dijual. Moal pan eta mah Eta mah jaminan. Ulah padoe ngajual nya.
Ya gitu maknya sok ayeuna mah sok bayar nanya ulah ieu ulah pas saya deui lah geus masalah hutang 300 juta atuh piraga aduh aing mah sugan teh duit gede aing duit sakitu mah aing Utang masih utang geus kitu we atuh manehnya sok sok maknya Ayo, balik yuk olah biber tempo mau motor juga nasi mah. Grandong tingali itu ayah Pak RW di pos ronda. Ya, orang bisa nginjem duit ke Pak RW yang bayar hutang ke Haji Saprol. Ya, ayo. Pak RW, punten, manawi aya waktu kanggo abdi. mangga mah mangga sok Kamana Bu RW na? itu nuju Marabahaya mak anu abdi mak kumaha gitu mak manawi Oh, entah, iya pan mak nu de silaturahmi lah intina mah. Mung panginten manawi itu gaduh artos 300 juta. duit jang naon atuh pan emak teh kaya oh pasti emak geus umari jam deui nya ka batur mangkana jang gali lobang tutup lobang nginjem deui ka urang gitu kan emak teh maksudna Ya Pak RW. pokokna mah lamun emak teu berubah tapi ka iraha wae ge pasti bakal boga hutang jadi urang moal nginjeman duit ieu wayahna malampir Kumaha lamun ke ku emak ek dibungaan 5%. Astagfirullah mak bunga teh haram eta teh riba geus lah jung geura balik wae Tapi Pak, jung mulang wae mak